Ayeuna sungkeun pidoan aku hidup duaan kasep gelis kanu janten mama tanapi kanu janten umi karumaoskeun diri urang teu tacan tiasa mulang tarima kanu janten mama geura teu payunan ku hidup duaan nu dipayunan jeung teh saha nyaeta indung atanapi mama gelis Windi moal aya gumelarna ka alam dunya tanpa syariat anu jadi indung jeung nu jadi bapak Windi nyoreang alam katukang nyoreang alam katukang nalika hidup masih kene dina jero wewenteungan anu jadi indung nyoreang alam katukang nalika hidup masih dina jero wewenteungan anu jadi indung sabulan 2 bulan 3 bulan Windi asa ngakandung hidup aja ini lain barang anu enteng tapi barang anu bangga 8 bulan sasana kasiksa lahir jeung batin nu jadi hidup teh Windi gelis 8 bulan dilana hidup di kakandung ku mama lain barang anu enteng tapi barang anu bangga mimitina tina 3 bulan geus ngarasa lanjut 4 bulan geus kuyang gelis sabawa murah hampir teka tanagaan kudu jadi mama tapi buktina aja Nudin aja biasa mulang tarima babakti kanu jadi indung mama aku diapunten mah Windi tidak diapunten aja Nudin tidak diapunten mah anu harita Windi nu jadi indung 5 bulan karasana kudu jadi indung geus gaheran hareudang bayeung yang 6 bulan 7 bulan numpuk di 8 bulan nu jadi indung kasiksa apal beurang jeung pentingna Windi si mama harita kakandung kita teh geulis mama Windi teh dihapunten salami ieu mama kebanggaan ku Windi mama kebanggaan ku aja Nudin kahesian karibedan salami salapan sasi abdi di kakandung ku mama mama kasiksa lahir di terang batin nama apunten kantos dawuh di Gusti Nu Maha Agung nu kagungan hidup bedalna ka alam dunya nu jadi bapa waktu eta ukur marojeng Windi ningali anu geulis jeung nu kasep saja bedal ka alam dunya dawuh Allah lumungsurna dina waktu eta bedalna ka alam dunya jarigna hidup anu munggaran mecahkeun si pena penting anu jadi indung ku yang geuning Windi coba diemot ku hidup rangkul si mama gelis darokeun nyawa Windi aja Nudin jadi indung teh jadi kabeuring nu jadi indung waktu harita naon atuh nu ditoli dina waktu harita teh walti kasalametan hidup duaan gelis kasalametan aja Nudin kasalametan yang Windi nu jadi indung sasatna narokeun nyawa gelis araji ibu bidan kumaha kasalametan yang Windi kumaha kasalametan aja Nudin mah abdi teh diampun rumah abdi saja biasa pulang tarima ampun teh aja Nudin mama gelis kasar diampunkeun ku mama tangtosna kasalahan teu dibudak teu dikolot teu diawe teu dilalaki mama oge hampura geulis kasar taja tiasa ngabagtiakeun kanu jadi anak menukur kieu ampunten mama aja Nudin ampunten mama Windi reng Windi sok sunkeun pidoan beurang jeung pentingna didoakeun ku mama hidup doaan sing sakinah mawaddah warahmah doa mama bakal jangan hidup doaan geus kasar Windi da dihapunten bah aja Nudin da dihapunten ngawitan alengkahna dampal sampean anu katuhu abdi angkat di bumi dugikeun ka dieu tangtosna pinuku kasalahan karumaosan anu dipilampah ku abdi dosa mah apunten abdi doakeun abdi tina dangan ayeuna dina rumah tangga nyuhunkeun di abdi siang kalayan wegina pilihna abdi aya kalepatan dina hikit rumah tangga nyuhunkeun di abdi ku mama siang kalayan wegina
Gelis wening kasep jadi ditampik aja hidup duaan. Doa mama keur hidup duaan bakal nyarengan anjeun mama. Anjeun teh anak mama nyalira. Anjeun teh anak mama nyalira apunten mama oge gelis kasep tangtosna. Rumah oseur kalebatan kanu jadi anak. Kira ngabahagiakeun kanu jadi anak. Sing bagja jaringna kecelak ka Cimata tapi Cimata kabagjaan Cimata kasinugrahan Cimata kawaluyaan berang kasih gelis sing aya dina kamuliaan geuning nambah rumah tangga amin ya Allah ya rabbal alamin. Neng udah dihambutan ya Pak. Bapak nu kasiksa lahir jeung batin ku neng. Aja nonin ku akang. Ini isuk balik murid bahkan tepi ka isuk deui ngupayakeun abdi sakolana. Nu jadi bapak ngupayakeun hidup kahayangna jajana tepikeun ka digatanungna teh mun bisa Pak. Tepikeun ka ayeuna ge digatanung karasanya. Kasiksa lahir jeung batin nu jadi bapak. Ungguh hidup duaan waktu kahayangna teka honta waktu keringna dina waktu hidup kering jadi bapak kumaha ya Allah mun bisa bapaknya kita tong diturunkeun ka jadi anak tapi turunkeun ka diri abdi ya Allah kanya jadi bapak tepikeun ka kitu doakeun abdi Pak. Naon pamangsa dana sing dikabul ku Allah Subhanahu hapunta oge Bapa. Jajan tiasa ngabagjakeun kanu jadi anak. Berang hidup duaan.